istighfar. Bidalis Abif Group nyanggakan. Robbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa lain rek menta banda angin menta doa kan jadi ibu doakan abdi ibu abdi ayeuna dugi kana waktosna dugi kana kadeudeuna dugi kana kaheman mantena ibu abdi Ridwan sujud nyukuh payunan ibu menta restu kanu jadi indung ibu doakan Ridwan rek ngajarna sagala rumah tangga. Doakan Ridwan sangkan jadi imam anu sampurna, anu bisa nyaah ka makmumna. Ibu, Ridwan teh hayang sareng Ridwan teh menta banda, angin restu tinu jadi indung. Doakan Ridwan ibu. Ibu, ieu Reni ibu. Reni anu kapungkur ngahesekeun ibu. Reni anu kapungkur ieu nyaring peting ka ibu. Reni anu nyeun carekeun ka ibu. Ibu, abdi sujud payunan ibu. Rek menta doa kanu jadi indung. Dugi kana waktosna. Abdi didahuk ku Kang Ridwan. Ibu, doakeun Reni, restuan Reni sangkan jadi makmum anu tiasa taat ka imamna. Sakumaha ibu taat ka bapa. Reni janji, Reni rek contoh karena rumah tangga ibu sareng bapak anu pinuh ku kang yunyunan, pinuh ku kang hemat, pinuh ku kayaan. Reni nyaah ka ibu, tapi Reni yakin kayaan ibu langkung ageng kang Reni. Ibu, dinten ayeuna nitih waci nu Bestari abdi sujud payunan indung. Nuhunkeun doa kanu jadi indung. Bismillahirrahmanirrahim. Sok bageun rangkul sakalikeun indung.
dangkul sakalikeun indungna bageun sok mangga Ridwan sing pager mangga ibu saurkeun kana cepilna. Mangga ibu sok digalentoran ibu murang kalina disun ibu pipi kiri sareng pipi kanan. Mangga ibu saurkeun kana cepilna sok ibu saurkeun papatahan murang kalina ibu. Mangga ibu sasarangan urang istighfar deui ku sadayana. Mangga ibu mangga Neng Reni Jang Ridwan dicepengan ibu dicepengan ku Neng Reni dua damis ibuna dicepengan ku Jang Ridwan bager sok mangga Neng Reni tetep soca mamah bager. Bismillahirrahmanirrahim disusun cimatana Jang Ridwan mangga Neng disun taar mamahna Jang Ridwan sing rada lami bager taar mamahna mangga bager taar mamahna disun Neng Reni sok mangga disun taar mamah bager disun taar mamah Neng Reni. Bismillahirrahmanirrahim sing rada lami bager sing rada lami Jang Ridwan. Mangga ibu pami atos dicanak pananganana dialihkeun kana lahunan ramakna ibu dialihkeun kana lahunan ramakna. Neng Reni getih bapak suka bapak duka bapak aib bapak Neng hidup segala keur bapak anaking cimat awaking anak bapak seungitna malati anu dina rasukan ayeuna ibarat kabungah bapak anaking Neng Reni anaking cimat awaking campur adukna perasaan bapak dinten ayeuna pikeun hidup doa keur hidup anaking cimat awaking anak bapak sabenerna hidup teu kudu sujud hadeupeun bapak teu kudu nyuuh di dalahunan bapak sabab jauh-jauh ti poena hidup ku bapak geus didoakeun hidup ku bapak geus didongengkeun geus dimuliakeun anaking cimat awaking bahwa hidup sing taat sing tumut kalau jadi salaki sakumaha anjeun taat ka bapak. Neng Reni anaking anak bapak anu geulis anu capermi ti dinten ayeuna bapak ragrag tanggung jawab sok bageus tuturkeun salaki hidup silih pikanyaan silih pikadeudeung silih ingetan dina salah silih dukun dina bener. Anaking cimat awaking bapak pasrah ridho lillahi ta'ala. Jang Ridwan adik kuring kaeman kanyaan kadeudeuh Jang Ridwan tulang kuring pisan dinten ayeuna ngawakilan bapak an mancep pageurkeun hidup kuatkeun kanyaah kaheman beral anaki kacai jadi saleuwi kadarat jadi salungga kuaha didoakeun hidup teu kudu salempang hidup teu kudu hariwang hidup di kanyaah geus dulur-dulur hidup di kanyaah geus rareut hidup didoakeun ku sakeluarga anaking cimat awaking Jang Ridwan rumah hidup sing bisa bawa ka makmumna mikanyaah ka pamajikan ngajaki ngaraksa keluarga anaking cimat awaking brang anaking Bismillahirrahmanirrahim sok bageun mentok ramakna sing
ngantoran murang kali ka Bapak. Mangga sok ayeuna mah ditangkep dua anak dirangkul dua anak Neng. Dirangkul dua anak. Ucapkan hamdan sasarangan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagungan Rama 2 anu wastakna mertua. Atanapi sur urang palidirana mitoha. Anak king jimat awaking Jang Ridwan. Aduh. Naon kakarek ayo disebut ujang. Heeh. Padahal mah keur pramuka kehet. Jang Ridwan tabageun ieu disebut mertua teh. Mertua sareng minantu mangan saukur babasaan. Insya Allah kanyaah sareng kadedeh nama sapertos kulawarga anu ti pangker. Kitu nya banyak. Bageur Jang Ridwan. Tah di kamari mah naon tah asana teh Kang? Tah ieu mah jadi bapak kadenya. Aya harewosna ti nabungan jeung hayang kawin ka dulur. Ayeuna mah nyebatna bapak kadenya. Bade bapak bade ayah. Apih. Anak yang jimat awaking Jang Ridwan tah ieu disebut mertua teh. Mimitian boga mitoha. Nya, kade cenah. Tah ieu bageun mitoha teh. Insyaallah kanyaahna bakal sapertos Rama anjeun nyalira. Poma hidup sing taat sing tumut sakumaha anjeun taat tumut kanu jadi bapak. Mohon kitu nya. Bapak, ieu ieu menantu bapak bade ditampi. Ditampi surah. Bade dipikanyaah. Bade dipikadeuh. Bade cenah teh nya tos janji bade dipasihan warisan. Ngaharewos kerek cenah. Kade lamun diberi warisan sing inget 2,5% jamu nyawer. Sungan tadi pareuman. Bageur anak king jimat awaking ieu teh rakananya. Ayeuna mah tong hariwang tong salempang bejakeun ka Bapak ka mana wae Jang Ridwan anak hatna sok sanajan mamawa bikangkeun ena mah antepkeun da moal di RT-keun moal dihansipkeun. Ya punya. Sah ikut tadi sah? Halal. Keun bae sok sanajan yang ready dibawa kempling dibawa dibalikna bureut teh bae. Atoheun. Tangan katilu tong hariwang tong salempang ayeuna mah Jang Ridwan teh bakal aya nu nampi. Sok we dijong jolong oge keun bae dak jampung gede mitohana oge. Siap, hiji balik dimusikan, sok atuh, aduk, coba tukang kenang nage kabitaeun. Hiji, dua, sungkrukeun sok, tilu, tah cenah nyerenkeun, tilu huruf samusat rambut, dihanap samusat dampal, jeng kedul nakot mere. Tah gitu ditampi bapaknya, atos, kumaha ngeunahkeun dipeluk mitoha, komo dipeluk kudangna. Jomblo ka kita dayangan di kampung itu sok itu bang atas bang salikeun apa mah mangawe deui aduh Gusti Jang Ridwan aya ku kasep poe ayeuna teu aya ka calik Jang Ridwan mah calik we tong aya ngalenengan we bisi ka kita dewek ayo anak king jimat awaking Neng Reni mohon kunaon moal paling dia ada ibu apa ada lahan cenanya bisitis gitu ibu iya mantu ibu nu kasabaraha hiji namean ayo namean cenah anak king jimat awaking bismillahirrahmanirrahim bade ibu ditampi bade dipikadeuh ibu bade dipikaheman ibu lamun getol ada ngadon sarewe mah seblok we Neng tos biasa nyangu tos hiji Neng tos biasa kegero tos atuh Neng tos biasa digero aduh bismillahirrahmanirrahim ibu kumaha nama ibu dah hajat mayar dewek
Padahal mah babaturan cek Dewi teh. Aduh Gusti Allahu Akbar. Ibu, bening pada dipasikeun ibu urang kalihna ka Jam Ridwan. Ridho, Wios, mun. Ari baheula ti leutik ibu nu ngurus areuna geus badag dibikeun ka ngeunahna ka Jam Ridwan Wios. Aya ku ngeunah jadi lalaki deh. Orokna diurus ku mitoha, leutikna dijajanan ku mitoha, geus gedenan nikmati ku minantu. Heeh. Sok bageun. Ibu aya nama Wios, kamana wae. Neng Rani angkatna teu kenging dihalangan, salami eta di jalan leres, salami eta di jalan bener, kamana wae angkatna Neng Rani sok sanajan di babawa jaluk keuneh ayeuna mah. Keun bae ayeuna mah. Rek bareuh rek buru teu oge insyaallah moal diunag-unag pamil beurang. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, mangga sangakeun. Tilu. Anak king cimat awaking, ibu teh alhamdulillah yang nama boga minantu geuning Jam Ridwan teh payus. Gitu nih. Kok kan saja yang gerias ku dewe. Saetan nyala tuh. Eta cina tukang sawer aya kecapetan. Ya aya dewe kecapetan pada dibayar. Mohon mangga ibu, sok ayeuna macana panangan Jam Ridwan. Hijikeun sareng panangan Neng Reni. Ngadeg Jam Ridwan.